Kang Ai kacamata Kampung Sinangsari di Kabungkur. Ieu teh basis panginten seni tradisi di Kabungkur gede dieu teh nya. Mun ayeuna mangga urang rojong ku sadayana urang deudeu sanaos versi itu panginten dina raraga latihan ngalih latihan judulna mah kitu ieu teh nya. Sambil panginten urang ngiring ngeureah-reuah dina raraga 78 tahun Indonesia merdeka. Rutina saat acara di kawitan, pangitan insya Allah ke pengerasa pupuhu, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, utami pangitan lengrengan ti aparatur pemerintah setempat, masihan bejangan, kungalangkungan sambutan, kurang kapihatur, etang-etang gending karesmen, atau nabi upami dina olahraga mah warming up pangitan gitu, seperti ngahanetan. Gitu nanya urang kawaitkeun heula engke panginten 100 tatalu urang kapaitkeun sambutan ti sesepuh lembur utami Abah Ahi sakulawargi kangge ngadugikeun panginten ke ti pupuh lembur ti aparatur pemerintah setempat Bapak Kadusna, Bapak RW, Bapak RT kali di dieu mah pangarsa pupuhna teh bukadesnya mohon istri di dieu mah di Pasir Najung mah Kang Sonik mangga karareng beli dieu reng-rengan ti jual karsa wargi oge umajak ka para seniman seniwati anu aya di sabudeureun mohon ieu mah basi susus panginten pupuh di dieu nalika sesepuh sadaya kapungkur pangresa hayangna yang ayi mohon Mama Mitra sakulawargi muncing bingah sadayana bayan aya panginten reng-rengan pala putra putu ngagelarkeun seni di tradisi. Ya ieu takut gede. Milihan. Babina sakitu nu kapiatur sarta can diteraskeun mangga urang tatalu heula etang-etang mohon ngahanetan upami dina kopi mah gitu ame alhamdulillah partos dihanetan ku peuyeum mohon haneut eta ge ngeragi gitu mangga Sodik gitu atuh ya sound system dosen nuhun sip Kang Tata ya mohon sareng disarengan ku YouTuber khusus di reng-rengan Kang Denny Manuhara official mohon ayeuna eksis mangre dina konteks sunaan mah aya mohon Kang Abah Ucup channel siap mohon atos ya ieu urang eta mohon urang ya kalau soal jalan dia 24 tuturkeun maka bedeut kain teh yo anu kieu kieu teh
Alhamdulillah itu eta mun kasadaya Kang Arko itu kuat caang gitu. Tapi aku atuh teu cara raang aya. Jadi Kang Sonik alhamdulillah. Debina namanya kapihatur mengrupikeun upami saurusuna mata talu eta teh. Upami dina olahraga mah warming up, pemanasan, ngahanetan. Gitu aja lain nanggep gado aja teh kemana itu batur bunga ya susah ulah urang kabungan ku sadayana urang pangintennya bagja 78 tahun Indonesia merdeka keresan iasana sesepuh Abah Ahi Ramana Juru Kawih mohon teh parija sejak panginten mun tasakur binikmat itu mohon itu di bumina ngalangkungan panginten silaturahmi ku seni budaya. Mohon kene sanes ngampar urang mah pelaku seni. Aya pelaku, aya penikmat, mohon aya pengrojong. Sami wae. Nu ngarojong, nu ngadukung sami eta mika deudeuh, mika cinta kana seni budaya. Supados teh nyang kolong kana waktos atuh diaturanan kahormatan anu ageng-ageng ka pangarsa pupuh lembur. Wabil khusus panginten ka para sesepuh anu disepuhkeun di ieu daerah Sinang Sari modo nya eta Sinang Sari teh sok hoyong sinang heula tuluy hanter we pan lamun ngaliwat ka dieu sinang heula we ka sesepuh atuh mangga langkung ti payun ka langkung ti payun ka sesepuh lembur ka Abah Ahi beureum bade ngadungikeun kadeureuheuna atanapi langsung wae panginten ka Bapak RW mangga kangge ka para sepuh para tokoh kangge ngadungikeun panginten ieu amanatna. Haturan kanggo ka Bapak RT sareng ka Bapak RW teh hilang karerencangan katahean sareng BRT mangga wilujeng sasarengan wae
permisi. Di pada ngawi kidung ting para luhur jung junang warisan Kiwari gesang jati naraskeun para luhur urang dieu sadayana nu ngayamah ditata sumedang nepangkeun kapalawana kinu sami nyenseni popusi seni warisan paluhur urang kebiara kayang aku mukul ngalun kemabuk diri sayang sengit lir kematas kuring nyambungan sajagat raya sakit kuno kepihatur tirompongan sanian sondan lapunate anu kesuhon lebetama sakit yang akan hatur lamanya nabakan juna lebat kama saya bukan kusiap teh aya teh Kang Asep.
agung muji syukur yang agung dadak ini maha suci sawasiwi wangi Iya teh neng kebun teh Asep. dadak nadara abang jong Ari kitu kumaha. Di Gusti Maha Suci Kumaha Agus ye? nadang timah Oh, nada di api di jari nada timah nada di jaga pangariksa sarang keperat keruhnya akan ya pangapati pangapati mana kisah sawasiwi suara cerita apa Ya lagu bahir kemari kemana tuh bahana warisan hatur warisan karuhuna urang geuningan nama karuhuna gawitan aku puji syukur kaya
dipiring parwa ngopi ganteng kang arko layan panglimpun mana Kemang gadung kahatur warisan karuhura urang geningan mah karuhura urang Allah. ya waju oke bah ucap produser jual bukan sawargi mohon oke disarankan ku Kang Sony mohon entertainment ya Sarah mohon ayah Pak Tepang Sono Kopi Hatur Sarah Nyai goyang Goyang ah. Goyang. suara cenah teh leo wiru jeung alerek kenek wae cenah teh Sor teneng ah. Teneng. Hei. So ka dia. Biar gua terkenal. Rika haturkeun Oh. ngahaturakeun patepang sono patepang di panganggung seni kang agung patepang di panganggung seni tepang sono tapi yang akan nama yang akan haturan lumayan lapatkan saya mahal ke radio lapatkan mah dengan saya mahal kepala sama tapi hatur tujuan yang akan apa yang akan hatur lumayan labatkan saya mahal tujuan labatkan saya mahal ari regan aku regan bayarate dia agen penuh loin ari agan aku anggang batin hati balatot mei depasan ari kapi hatur yang akan nama yang akan hatur lumayan
kopi orang yang akan hibur hapunakeun anu kasuhun hapunakeun mah jaringan anu kasuhun hari regang kuregang dia ngage panolak main eta ari amagang dako amagang batin nabi balagat main kapasan ari kapi turadani yang aku nama yang akan dia bisa para kaca pamugi bahana katampi pamugi mah geningan bahana katampi maka urang sasarengan maju ke nama majang tangan seni kakungan seni semendang hari anu moya lo wajib mah geningan tidak madang kesenian kebudayaan jasa nama jasa sanes lumayan pokok di alam kehiburan berekatkan maju orang cai kopi Perih di leut muang calik gara sarang abdi perih muang pacaket muang mangga urang asa senangan majakan mah seni kagongangan Kabahi kapayun seni sonada kapayun hari anu mulainya lu wajib mah keningan tidak madama lain orang nawi lenca berem mati taburangan lain hari bakal diri bakal dengar kuabi sok dibageurang malilama di kepala di pekerja mati lek belama ulah kepala geni udah siling kabeli hati tuin saha geningan nungkun munding di kantelan geningan dasa putangan itu saha hari gening teh ngeresakeun abah geningan batur sarangan gumelangan pawenangan kudungan jadi penerangan walah nyian hari kawan sebab teman widi panginginan maga urang asa serangan majakan seni kekungan seni sonada hari anu mulainya wajib mah tidak
hari angagang daku angagang Padila timang pelak bermeli jauh raja turun jantung jadi kenang jadi keat sapunya baik daya bagja hari daya wanatong baili jadi keat baraya Kaparayun mga kaparayun. Loka masuk dari pajajaran tempat peyuk ganilang ayunya di kona dengan mopos tiangas memberisan nyukruknya lorak cacangan siliwangi berapa ngagohan warna juru bakti perjuangan lambang hari kejayaan Siliwangi berapa nagehan kurang sebangan tindakan aduh keringangan haringan atau ingatan Siliwangi ngikir majangan Berjuang di medan perang melawan negara kurang cadu mundur pantang bulan rek melawan bebenera tabang menjadi wangkai sanajan pemerintahan tetap puntang kepangeran mugia di tang tayunan
kejayaan Siliwangi kepananggahan. Ayo. Bulan yang engkau janjikan, ayo itu bintang perang kau tawarkan. Ayo tuh, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti, kurang kadia. Baik sudah, cantik juga sudah di matamu. Musik lagu kepanasan, musim panas kehujanan. Ayo atau maju. Pantaslah saja diriku. Mari tuluikeun kuana. Kau cek dia. Aya nu lagu Ayah. Jajan kepayun ke tujuh. salaki batur orang nu kituan kalinya. Eueuh jadi hadiah. Nah, ye. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau cinta milik orang lain, dia dibayar. Dari cinta siapa? Rindu siapa? Ayah salaki baturan. Kalau cinta milik orang lain, dia percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Ayah teteh di kodok gelas saya, mama saya ada teteh, ada kodok dulu dong. Abung candi kodok wakar dicintakeun salaki batur. Moal. Dibayar heula ke karena dicintaku. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau cinta milik orang lain, percuma saja. Biarlah
Jayanti masa sarap narek datang di barengan gigi lapan ombak kelati kepati siriwit aduh aduh lagu Jayanti tadi sisi basi tetehnya Jayanti bayar bola teteh Jayanti mahati kana jana cipasi di rasa cinta air dulu lagu Jayanti suka lala kana dua sisi basi sira Jayanti ayar heula wana ciburi surya rek ayar di barengan hingga kilapan ombak kelati kepati siriwik teteh saing bayar sisi basi sira Jayanti Jayanti mahakan janji pasini angkat bagen rasa cinta Jayanti suka lakon dua sisi basi dari Jayanti dari teh dari naha beri ke mana Ya, ayah dulu lagu ada yang ngempelek aja. teteh dulu lagu tadi saha lu tanggung jawab aksi ya guys Bunga. Siti Sarah mana di dia di atas. Oh, Rio. Sarah dia kawin. Di dia. Nungka masuk Pajajaran tempat payung gading ayeuna jika ngadengar bopos tiangas mangerisan nyuk truk ke lorat cacandang siliwangi kerapan agehang kiwari geus gua bawa putra pajang jangan ajang wawangi nangan semua banget sejagat rayang semua ban kultura sabangat tindak tanado abang hari ngana teringatan silewa ngikit manjang kesatria anu kawenatan saudara senekapan satria nu bijaksana Pak Haji
ka negara Rejeng katung kabasana bebednya bagaimana cara bebednya ya lo tiba-tiba seleba sekayu tidak batu tiba-tiba jadi nusa tenang, kenapa mama kayak bos